Aing ge nyaho buah buruk mah bakal ragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Yes. Tapi ieu lain soal tangkal. Bala dageun. Cik dek nanya ka maneh anu osok ngabohongan kanu jadi pamajikan, anu osok nyumput-nyumputkeun duit ti pamajikan, geus menang naon, jeung geus jadi naon, yeuh geus jadi mobil, geus jadi imah bertingkat. Nu aya ge lain beunghar, kalakasan sara balangsa. Beradageun. Ari jadi salaki ulah loba nuntut anu jadi pamajikan. Kan bae pamajikan dek sigak kitu oge, dek gendut, dek hideung, dek burik. Da pagawean oge di sumur, di kasur, jeung di dapur. Ulah nuntut hayang gelis, hayang seksi, hayang glowing, hayang bodas. Modalan atuh ku duit, nanaon oge. Yes. Nuntut bari jeung teu sok jeung duitna. Lamun hayang boga pamajikan gelis, modalan ku duit. Lamun sakirana ngan saukur nuntut tungkul hayang A B C D teu gablek duit, ngajarong. Serius aing kasih oyo. Ayo we datang ka imah. Nganaon gitu? Nyinyum duit? Ah, ulah sia teh. Nah, naon gitu, Cek? Rarese mayarna. Syukur atuh. Da acan berena ge. Ya baning mun ditagih teh sok buat baut. Balik kamusuhan. Kalau mau ditagih ka imah mah ngadak-ngadak beleungit pas juri. Ih, punten, da aing mah mayar oge sok tepat waktu. Komo mun datang ka perkumpulan Bang Emok mah aing mah song pangheulana datang. Dek ka mana, Cek? Eta dek ka hareup nu. Dek ka hareup ka mana atuh ari ece? Eta we biasa Nur dek barang siar. Wow. Nyar naon atuh, Cek? Wayah kieu. Biasa we Nur ari pangabutuh keur di imah maloba ningan. Nah, pangabutuh naon, Cek? Aduh, Nur, dek kumaha nya ngomong lagi? Era ece teh. Nya dek meuli naon? Eta Nur dek beli emas ece teh. Oh, meni dibeja-beja dek beli emas mah. Wow. Allah nafsu. Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Moal tulus aing mah dek sare teh ieu. Kaladageun. Teu make filter mah goreng patut jeung koromod. Dengekeun kacang, paduli goreng patut jeung koromod ge, nu penting mah sehat badan, sehat pikiran, teu boga panyakit hate. Yes. Bener teu? Percuma ngarawat diri ka salon, percuma beungeut digelis-gelis, di glowing-glowing, ari sakirana saingan jeung pamajikan batur mah anu bau haseup, anu bau gerokeun. Eueuh harga diri yeuh saingan jeung pamajikan batur mah. Tuh, loba saingan mah deuk jeung parawan, deuk jeung randa. Naon jeung pamajikan batur mah yeuh eueuh harga dirian. Padadageun. Keur emak-emak anu dibere duitna saeutik, ya bade titah ngirit. Antepkeun montong dicopot duit mah. Angguran mah bawa ka warung. Belikeun kana obat nyeri sirah jeung tempel koyo. Ameh nyahueun salaki yen ngatur duit teh lieur. Bener teu? Paladageun. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikiranna make jeung pikiran hirup batur. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi. Uruskeun hirup sorangan, pikiran kasusah sorangan ge aing mah geus leunang. Nah, ieu betra rajin gitu uruskeun hirup batur. Pikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalaleboh paramek. Ieu mah ngahaja dibake pikiran hirup batur. Areueuh ada. Dengekeun besti, aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh. Di riungna ge aing mah ku bujang. Ya guys, say hi dulu guys. Tuh, tinggal ieu. Aisyah lalel wae jika anu dagang leta online wae. Dengekeun besti, hirup mah kudu bebas Aisyah tinggal ieu jana-jana bodong tuh.
Ye, ari anu jauh mah merena satahun sekali ge. Meni diagul-agul, meni sengit alabatan kembang melati. Coba anu deket, padahal malpoe anu tarang kaliwat dek ngeunah jeung nu teu ngeunah teweleh kadahar. Ya eueuh hargaan ieu. Alabatan tai. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh di eueuhkeun manu hejo, bora di eueuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneut urung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jalmi alit kos aing mah paling oge nirun seuneu meureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Beuki sangsara we euy. Kalau arah ayeuna gas diganti kuno gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Ye, besti. Pang serem-seremna nempo HP salaki. Teu ditempo panasaran. Ditempo sieun bararijil kuntilanak jeung sundel bolong. Anu pang sieun-sieun mah sieun bararijil awewe anu sarerem. Beledageun. Beka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut 1 juta kenangan daripada motor halus 1 juta sabulan. Lieur besti. Aya nu ngomong ka aing kieu besti. Aing jadi awewe kudu lemah lembut. Dengekeun. Yeuh, awewe mah lemah lembut teh lamun gablek duit. Nyari teh gablek duit mah kumaha we seng. Brang breng brong brang tempo murag mah. Agung. Dengekeun marpu ku aing sia di bejaan heueuh. Cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna. Jadi sia mah rarate ka salaki batur. Beledageun tak ku sia. Dengekeun ari sia besti. Sia anu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing loba duit. Ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Geus loba ai sia di dunya mah. Beledageun tak sia. Besti, nanaon oge ai sia nempo barang mah kumaha duit. Teu kudu api kerujit, dangaran age dagang. Wantun galoh, teu wantun ulah geuleuh. Basi dibeledageun teh ku aing. Anak ucing anak berit, para rusing teu gablek duit. Burung camar, burung entok, beak duit dipake mayar Bang Emok. Duit beak dipake bayar Bang Emok. Tabok, tah beledageun. Saganteng-ganteng na lalaki, sagagah-gagah na lalaki, anggar we geus kawin mah teu jauh cigah tuyul. Poting disusuan, perang ngalah duit, sanes kitu lur. Saeutik-saeutik kasinggung, saeutik-saeutik baper. Dengekeun ari sia, teu sakabeh status aing eukeur sia ieu. Ulah GR, ulah pede, ieu bari nage saha sia teu penting dina hirup aing mah. Beledageun tak ku sia.